Bismillahirrahmanirrahim. Wal manhalu jeung ari ngaran manhal. Eta ainu main sumberan cai. Sifatna ainu main turodu. Anu didatangkeun naon ainu main. Wa wasofa jeung geus nyipatan sa musannif hu kana manhalan. Wasfu bil irwa'i kalawan nyegerkeun. Wal isba'i jeung ngahasilkeun wareg. Tingkahna manhalan kama izam jama bari anu tetep saperti cai jam-jam. Fa innahu karana sayaktosna ma'a zam-jam eta yurwi bakal ngahasilkeun seger naon ma'u zam-jam. Al atsyana ka jalma anu dahaga. Wa yushbi'u jeung bakal ngahasilkeun wareg naon ma'u zam-jam. Al ju'ana ka jalma anu lapar. Wa min isti'malil ju'i jeung eta tetep sawareh tina dipake lafar. Wal atsyi jeung dahaga. Isti'mal fi ghairi ma'nahuma dina lian makna al-ju'i jeung al-atsyi. Sifatna ma'nahuma al-ma'rufi anu dikenal naon ma'nahuma. Tingkahna isti'mal kama bari anu tetep naon isti'mal. Saperti isti'malil ju'i wal atsyi. Silahna ma huna anu tetep naon ma dina ieu tempat qaulil musannifi yurwi wa yamir. Qaulul arabi ari ucapan Arab. Ju'tu tegasna lapad ju'tu. Ju'tu geus lapar saha kaula. Ju ila liqa'ika kana patepung ka anjeun. Ayishtaqtu tegasna ngarasa sono saha kaula. Wa atashtu ila liqa'ika jeung lapad atashtu ila liqa'ika. Atashtu geus dahaga saha kaula. Atsyu ila liqa'ika kana papanggih ka anjeun. Ayishtaqtu tegasna ngarasa sono saha kaula. Haka geus nyarioskeun hu kana qaul min isti'malil ju'i wal atsyi ila akhirih. Saha as-Saghaniyu al-Imam as-Saghani. Sifatna jam'il jawami al-muhiti tur anu ngaliputan naon jam'ul jawami. Aidon balik kaula kalawan balik temenan kana al-waridi min juha'i mi'ati musannafin. Ihato bijubdati kalawan saripati. Ai khulasotima tegasna saripatina masalah. Silahna ma pi syarhayya anu aya naon ma dina syarah dua kaula. Sifatna syarhayya alal mukhtasari anu tetep naon syarhayya atas kitab al-mukhtasar.
Sifatna al-mukhtasar libnil hajibi anu tetep naon al-mukhtasar milik Ibnul Hajib. Wal minhaji jeung kitab al-minhaj. Sifatna al-minhaj lil Baydawi anu tetep naon al-minhaj milik Imam al-Baydawi. Wa nahika jeung ari anu nyukupkeun ka anjeun eta bikasroti pawaidihima tetep kalawan loba pirang-pirang faidah al-mukhtasar jeung al-minhaj. Ihaltoh ma'a mazidin dina sarta perkara anu ditambahkeun. Tingkahna mazidin bitanwini bari anu tetep naon mazidin kalawan dibaca make tanwin. Kainuna bidobtil musonnifi kalawan matok musonnif. Sifatna mazidin kathirin anu loba naon mazidun. Ziyada ala tilka atas itu. Ajubdati tegesna saripati. Aidon balik kaula kalawan balik temenan kana al-muhiti ila akhirih.